setik pepegatan orang guari jeung dunia lalaunan abeh urang begitu maot sakaligus dek tinggalkeun dunia tepat di berat teuing kuari heula launan aing si kunaon ieu embung pepegatan jeung TV masyaallah karim mangkaning umur aing geus 50 geus 60 kumaha mun isuk paeh aing can bisa pepegatan jeung TV guys mulai ti kuari aing moal neuleuh-neuleuh TV deui moal boga TV bikeun ku urang ka anak tah jang sia aing mah moal geus pepegatan asal deukeut ka hareup aing tah geus bagus tah kos kitu hiji tah geus pegat jeung TV hate teh kitu belajar deui ka akhirat mah. Oh iya barang keur nyantri teu boga TV jadi ustad teu boga TV barang jadi kiai TV na 24 in eta pan jadi bobogohan jeung dunia kuduna mah barang jadi kiai pepegatan jeung dunia kuari barang jadi kiai bobogohan marah malain bobogohan deui geus menyatakan aku cinta padamu TV eta kiai ondo takos paduka dengan musonif dina ieu pasal rek ngajelaskeun tentang rincian-rincian kewajiban menurut syara terhadap jelema anu ngabunuh jelema anu nganiaya. Jadi rek diceritakan secara spesifik, detil, ulah jadi kesalahan dina ngahukuman. Ieu menghukum langsung ti Gusti ieu Khaliq melalui kitab suci Al-Qur'anul Karim. Bisa diganggu gugat deui rancanganana langsung tinu boga lain jara rancangan undang-undang di negeri Indonesia tahun itu mah kitu tahun kabelah dieu mah kieu tahun ka dieu mah ngondisikeun ngan sakadar ngondisikeun korupsi. Kumaha cara korupsi anu bagus, kumaha cara korupsi anu limit supaya ulah kanyahoan ku masyarakat. Dibuatlah rancangan, dirancanglah undang-undang. Geus bosen dirobah deui. Salilana kitu bae. Di negara demokrasi nu sekuler makos kitu bae. Urang dibobodo we ku undang-undang. Sebab undang-undang nu kamari jadi eueuh ku ari aya undang-undang anyar. Nu kamari undang-undang ka mana? Ku ari dijieun deui kitu jeung kitu bae. Nu nyieun rancangan undang-undang siap diadili engke di Rabbul Jalil di hareupeun Allah eueuh jang ngahelah pokona mah di dinya mah dideleukeun ke beureumna jeung ngagolakna neraka geura disiapkeun bae ti kuari lurah anu deuk siap ngalaksanakeun undang-undang buatan jurig meuli make miliaran ka neraka make jeung dibeuli sagala siap berarti lurah-lurah meuli neraka miliaran bosuna kieu kitu amat emang bos kitu bisa ditawar deui lantaran atuh geus kanyahoan undang-undang teh kos kunaon atuh teu ngagunakeun undang-undang langsung menang Allah sebagai pencipta. Di Indonesia ambalaya nu talar Quran. Di Indonesia ngajabreg anu pandai ngahukuman make syariat. Di pusat ambalaya di
di daerah Ambalaya tapi teu mampu ngalawan Yahudi. Minimal atuh lalaunan heula sekali ngarancang hiji bae aya undang-undang nu patali jeung Al-Qur'an sedep meureunana. Ieu mah partai kabeh heueuh we nu berbau Quran, kabeh berbauna berbau Yahudi kabeh. Oh cenah aya partai P3 modal zero. Itu cenah PKB bau hitut PKB. Oh nu bener. Eta cenah Golkar, tangkal jurig gaman. Oh nu bener, geus urang guari ngaji buatan Allah Subhanahu diterjemahkeun Al-Qur'an ku Kangjeng Nabi utusan Allah. Kangjeng Nabi bahasana masih kene sulit, loba kene anu ngabundel-bundel diterjemahkeun ku para mujtahid, ku para sahabat, kemudian kuari geus diterjemahkeun ku para mujtahid. Dek make nu mana mangga, dek make mazhab Maliki hegae, dek make mazhab Hanafi mangga, dek make mazhab Hambali sok, dek make mazhab Syafi'i cara diurang mayoritas mangga. Acan moal make mazhab ai becus geus ya, ai becus mah los. Coba nu teu make mazhab ku urang dicek heula mimiti maca Qur'ana, makharijul huruf, waqaf wasolna, kemudian atuh ayeuna mah cara nyokot hukumna. Mun nyana becus tuturkeun ku urang, mun teu becus dagorkeun ku urang. Ngan pasti moal becus, pasti moal becus. Ieu lain lalagan pasti moal becus moal. Moal kajian ku kuwaga. Sebab atuh geus moal kaluar tina mazhab nu opat. Kajian nyana teu mengakui ge pasti undang-undang syariat ahli sunnah wal jamaah nu opat. Kabehna ya 11 nu opat anu mudawan, sisana goer mudawan, termasuk Imam Ghazali dina fikih goer mudawan, Imam Kusyairi goer mudawan, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani komotang mutaakhirin kabelah di goer mudawan. Nu opat bae geus mantap urang geus ulah kaluar tina mazhab anu opat. Di urang mah alhamdulillah sarua jeung di Mesir, sarua jeung di Yaman, sarua jeung di Turki, mayoritas adalah bermazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillahirabbil alamin, ku mazhab madama tentrem teu hese capek urang neangan hukum. Geus aya kitabna, geus diterjemahkeun secara rinci. Timbul aya permasalahan teh timbul tinu teu bermazhab. Muhammadiyah teu bermazhab, Persis teu bermazhab, PKS teu bermazhab. Ieu mah supaya nyaho bae, supaya nyaho tapi si aya nu susuludugan. Nyaho si susuludugan. Susuludugan. Tah eta teu bermazhab. Terus kitu tah ieu urang mah alhamdulillahirabbil cek Muhammadiyah teh bermazhab Kangjeng Nabi teu bermazhab sawaekeun sungutna. Tadi sia kitu. Cek nyana manaon wereuna Kangjeng Nabi nitah la tajtami ummati ala dhalal. Moal kumpulan umat kaula yakni para ulama ala dhalal. Didinyalah dikembangkan menjadi mazhab panjang dongeng.
geus urang makuari duturkeun bae aturan-aturan mazhab geunaheun geura make aturan mazhab nikmat nu teu kudu bermazhaban nu bodoh mah ulah bermazhab cek Kangjeng Nabi la mazhabalah alami la mazhabalah nu bodoh mah teu kudu make mazhab dipaksakeun make mazhab ge tuh bodoh jadinya nama geus kumaha kadaekna bae nu bodoh mah suadaekna nyana mantak nu teu bermazhab nu bodoh tah mun nu kitu sadaekna bae nu teu bermazhab anu bodoh mah mun nu pinter tetep kudu make aturan-aturan urang leuk salat make aturan lantaran urang mah embung disebut bodoh deuk munggah haji tawafna sa'ina make aturan lantaran embung disebut bodoh geus make aturan urang deuk tawaf ge lantaran ieu bakal batal ieu mah kajen kumaha ge lantaran ngahiji lalaki jeung awewe moal bisa dipertahankeun aya mazhab anu teu ngabatalkeun patwel jeung awewe mazhab Hanafi mazhab Maliki urang taklid ka mazhab Hanafi taklid pinter ngaranna ti wuduna keneh urang make mazhab Hanafi terus datang ka tawafna kudunya ho aturan-aturan di mazhab Hanafi ngeunah pinter ngaranna anu bodoh mah ditita kitu ge bodoh bae tetep bae nya nama hese emang maca Quran teu bisa maca kitab teu bisa maca koran ge teu bisa nya nama teu bisa emang bodoh tah mah bodoh ka totoloyo ngaranna nu kos kitu aju ka Mekkah nya nah biasa bae ngalawu dosa kumaha biasa aju tawaf aju antel jeung awewe malah manoe nya ka awewe bodoh atuh ngaranna ge ditanya ku jana nu irungna mancung ditanya ku jana ku bahasa Sunda di mana neng marahnya na jamalnya bahasa Turki atuh ditanya ku bahasa Sunda marah oh salah tuh nu bodoh karena ge tilok boga masalah nu bodoh mah geus bae biasa ditanya ku babaturan geus dok geus make mazhab salah mazhab puyeng make mazhab kita make mazhab bae wudu salah wudu nu biasa bae aju tawafna antel lain antel noel malah maing mah sia kumaha lalakonna geus kitu bae lain hese lah geus kumaha aing bae geus pokona ieu sia salah lah lain nu sia nu Allah waduh lain gitu pan make atur aing mah puyeng buku boro-boro matur kos kitu maca Quran ge mah teu bisa sia kumaha di akhiratna tuh akhirat mah lain sia ieu nu ngahukuman Gusti Allah sarunya awa yang dipakai karunya ku Gusti Allah. Atuh geus kumaha sia bae. Atuh geus ulah tatanya ka aing mah. Sangkilang dipaksa ge Gusti mah bodoh. Emang geus aing mah nemah jasa mah bodoh geus bae. Sabaraha putran sia tawafna teu dihitung aing mah. Sacapena bae. Sia kumaha aturan aing mah hese geus pokona mah. Asal ngitung pohon, lah sacapena habek. Sia kumaha sia eta geus kitu bae aing mah. Lain ban salat ge aya aturanna maghrib 3 isya 4 subuh 2 aing mah di dieu subuh ge kadang-kadang hiji poho aing geus kos kitu bae bodoh aing geus nemah jasa bodoh jasa macan naon teu bisa ngan aing manurut bae ka pangeran cek pangeran salat cek pangeran munggah haji aing mah babacana ge teu bisa aing mah tawaf ge babacana lain maca cara batur doa teu bisa aing mah maca ge kieu bae aneng aing ulah leungit aneng aing ulah leungit aneng aing ulah kitu aing mah aing mah inget ka eneng bae atuh tolol teh budak aing geus sakitu bisana ngan aing menurut ka Gusti Allah geus bae cek Allah ngaji cek Allah ngazakat cek Allah salat aturan-aturan aing geus puyeng cek nya teh geus kumaha Allah bae lah aing nurut bae bisa kitu geus cenah mah atuh pokona lo datang kana ka akhirat ka surga eta baru geus kitu atuh kan angel surga ka surga angel mah nya nu kos kitu diheulakeun atuh
angelnya nama dipandarikeun kana raka henteu ka surga encan angel nya lagi geus kesel ieu aing deuk dikawanakeun ke tungguan kelanan angel kok batur geus sepi di masar geus sepi kenapa geus diarangkutan kabeh aing encan sakeun lah ieu ngarombong garis nu bodoh kabeh karak berangkat ke bau batur bungkus senang-senang di surga karaknya jol wih tas di marana buah ini kesel sarpi di masar teh geus sasaha sakumaha nu ka Mekah terakhir sapisieun di Mekah teh terakhir teh keur carita nu bodoh mah atuh geus hese dikukumahakeun ngan urang ulah jadi jelema bodoh ulah tetep ya urang nu mentak ngararaji ge embung jadi jelema bodoh. Iya lamun ditanyaan saurang ieu sia deuk kawan deuk ngaji naon deuk ngaji kitab Allah jadi maksudna urang deuk ka Allah di kabehan nu ka dieu kecuali tukang dagang lain teh mah lain di urang deuk ka Allah tuh kan atau nu SMS-an jeung jahe lain deui gitu ieu murni mah berangkat ngaji ingat-ingat ke Allah ingat ngaji eta hakikatna deuk ka Allah sebenarnya mantak mun di jalan ditajong paeh atuh surga sugan we tuh minggu hareup ditajong surga jadi ka Allah panatu ih sedengkeun atuh kapan urang bakal balik ka Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun deuk ka masjid deuk ka mana sih deuk salat deuk ka Allah tetengah deuk ka mana ieu deuk munggah haji deuk ka Allah ngaranna asal ulah aya muatan-muatan lain bae teh deuk ka mana ieu bolak-balik bae ka maka umroh aing mah umroh ta usaha bareng nya umroh nya usaha aing mah eta mah setengah Allah tah makos kitu bah ieu mah mutlak Allah nu maha uning deuk ngaji deuk ka Allah deuk salat deuk ka Allah zakat deuk ka Allah sedekah deuk ka Allah jariyah deuk ka Allah umroh deuk ka Allah haji deuk ka Allah teh deuk ka Allah maksudna sia teh beli tanah jang naon ieu hotel lain ka Allah sia beli tanah jang naon supermarket dunia sia beli tanah jang naon eta jang majelis ta'lim deuk ka Allah deuk ka Allah tah jang majelis ta'lim lah eta saya beli tanah saya teh jang naon musholla deuk ka Allah saya beli tanah jang naon pijit naon aing mah ti Subang tukang pijit awewe kena dari gawe geus pokona mah di dinya mah pijit urat ya kajawan guys jadi berarti teteh tidak kos kitu ge geus kajarawa eta naon jang naon eta masjid tanah tah geus kajawan gede ka Allah berarti saya boga duit gusuran untuk bejana kamari eta di Kendal berapa duit 200 juta kemana keun 100 pakai beli tanah deui yang gantian sawah lain ka Allah berarti yuk inu 50 umay yang adean imah lain ka Allah yuk iya manut 20 deui nek umroh Allah taala Allah ieu 30 deui 30 deui mah ieu mah jang ngabangun pondok ke majelis ka Allah taala 50 ka Allah taala umroh jeung bangunan anu 150 mah eta mah geus lain deuk ka Allah teu kudu ngomong-ngomong geus jauhan dah tek jadi urang di imam masing-masing dekat dia zahirna mah ka majelis taklim padahal hakikat mah deuk ka Allah sebab deuk ngadanyakeun urayan-urayan hukum syariat nu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mantak di imahna keneh nyazaing mah deuk ka Allah lah teu pantes Allah mah mawa HP nya ka Allah mah HP kos ieu bobogohan mah atuh ekonomi politik HP itu ka pasti udah HP
guys aing pepegatan heula jeung siapa guys baik aing rasa aing berat seberapa ninggalkeun sia aing luar biasa sia teh ku aing sok diparende bae aing berat pepegatan jeung sia lantaran aing deuk ka Allah izin deuk ka Allah ngomong HP geus ku aing deuk ditinggalkeun lan ieu mah ya ieu mah dibawa ku aing ieu mah ya boga dua burungnya mah tolol tah aja rasa dek pepegatan jeung dunia setik-setik pepegatan urang guari jeung dunia lalaunan abeh urang begitu maot sakaligus deuk ninggalkeun dunia teu pati berat teuing kuari heula launan aing si kunaon ieu embung pepegatan jeung TV masyaallah karim mangkaning umur aing geus 50 geus 60 kumaha mun isuk paeh aing can bisa pepegatan jeung TV guys mulai ti kuari aing moal neuleuh-neuleuh TV deui moal boga TV bikeun ku urang ka anak tah jang sia aing mah moal geus pepegatan asal deukeut ka hareup aing tah geus bagus tah kos kitu hiji tah geus pegat jeung TV HT teh kitu belajar deuk ka akhirat teh oh iya barang keur nyantri teu boga TV jadi ustad teu boga TV barang jadi kiai TV na 24 in eta pan jadi bobogohan jeung dunia kudu nama barang jadi kiai pepegatan jeung dunia kuari barang jadi kiai bobogohan marah malain bobogohan deui geus menyatakan aku cinta padamu TV eta kiai ondo tak kos di DPR mah geus ondo ing ondo tamat politikus tah geus lagi ondo deui tah mah do ini kiai tah ondo sia teh nyok ondonya eta mah bahasa Jepang ondo Jepang pepegatan belajar urang teh pan osok mencintai Tuan Syekh Abdul Qadir mencintai Syekh Maulana Hasanuddin mencintai Syekh Asnawi Caringin tak eta teh jelema ahli-ahli pepegatan jeung dunia. Nyana mah total mantap jadi kekasih Allah sebab eueuh nu dipake ka cinta kecuali Allah. Geus kuari urang pepegatan lalaunan jija heuh nya tah barang datang ka ieu mah ngahuleung. Kunaon gaji ngahuleung bae bareng tos gaji. Can bisa pepegatan jeung TV mangkaning ka haji geus umur ieu geus 60 emang kita pepegatan teh naon cek nu di iman ja meme urang ka kuburan kudu geus bisa pepegatan heula jeung dunia oh kitu cenah jual abak haji kerenyak mah TV-na bener oge sia ya pas kitu ieu sapira 14 in melin gede kita pepegatan dengan bobogohan deui hiji tah kos kitu tah carita da urang abeh paeh geus pegat jeung dunia beh nikmat hape sia ngaganggu bae ka aing sia aing sekolot naon sih paedahna sia aing lamun isuk paeh aing can pepegatan jeung sia berarti kababawa ka kuburan sia hape blow on siapa tolol siapa merek naon sia Nokia BlackBerry sebar duit bagi oplo wae tawat pepegatan urang jeung lah geus ka bodoh teh nu ngarora mas ya mangpaatna teu pati aya madaratna mah gede jasa pegat aing jeung sia geus teh aya dua paeh geus rada hampang paeh geus rada hampang teh ka jero kuburan teh geus nemah jasa ka Gusti sebagus pegat geus pegat lamun masih kene ka TV resep ka HP resep hese sakaratna sebab loba kamelang tuh motor kuari mio aduh aing berat asa ninggalkeun si aing karak beres kreditan aing hese beleke hese capek tapi aing lamun terus bayar resep ka sia ieu jadi bang baluh ieu aing hese sakarat ti hese jasa jawali Allah mah putus kabeh tina dunia tah sia mio kuari malah atuh aing geus tersep ka sia tapi dipake mah dipake
jangan ngaji jangan berarti silaturahim ngan aing kurang resep kasiat bener cek nyok bener ngomong yo ngomong bener dah bener coba ciri ket aing nyaho ayo col we aya adina kaji ieu motorna los pake ku sia sasebeuna tah eta berarti bener tah eta bener tah berarti geus teu resep tah bener cek mio aja bener tah wah haji bener bae tuh diantarkeun bang 2 poe beres urusan sia beres geus bisi sia deuk butuh deui gula-gula barang penting cokot motor tanu ka haji mah sakadar keperluan doang geus pokokna milik bersama cak adi teh dijual los asal gantian deui bae aing mah da eta pepegatan teh geus ai urang butuh mah ai teu boga urang butuh ngan karesepna kurangan tanda kurang resep geus rata pegat saeutik ketika aya nu nginjem dulur dimanggakeun mulai kieu kaji keperluan nginjem motor ka mana sia kaji ku Pak aing mah daripada nginjeman motor mending mere ongkos we sia pelit teh santai jelema eta mun boga dulur kos kitu teh pelit eta kos kitu tah henteu iman deuk make motor teh sakitu teu ulah bisi mantog pangaranna ge motor bisi sia teu kurang ngaremna teu sia nu mantog batur nabrak sia aing mah mere ongkos bae tak kasih eta resep jasa ka motor can bisa pepegatan teh jeung motor sederhanakeun coba ge lah jauh urang mah ieu moal kebal deui ge bakal barali iya maka nu karolot kula mah ye nu tareh malalodar wayahna rada pepegatan zeti gede kawana deui teh nu kolot batuh lah di ngora-ngora ge dicabutan huis menang 2 minggu brang deui huis deui abeh kadeuleur rada ngora cabutan brang deui cabutan atuh kudu cabut kabeh jadi mah huis kabeh mal bisa kolot-kolot bae ya insyaallah tayeu bajang pepeli ulah kabeh resep neuleuh resep jadi pinuh di jero hate urang ka resep kana materi kana dunia Allah na di mana ayo wali mah ieu resep nu dipake ka resep Allah hiji be di jero hate Allah salian ti Allah eueuh lain berarti kudu teu boga walos tau pamere Allah ngan teu resep ciri da teu resep mun aya nu nginjem mangga mun aya nu menta mangga Pak Haji kula ieu puasa ieu Bapak Haji mentanya sabaraha sia mentana sakintal waduh jangan nanti saya sakintal mentah ieu mah kula ngarujak we sakintal ngarujak mah nya ngarujak sakintal aya ge 2 3 10 ngarujak kitu kula mah yang sakintal we aya sia butuh melos asal dirujak ku sia mengsret sia geus kula dijual ku sia rujak ku sia los bila perlu jeung tangkalna cabut rujak ku sia tok Haji aya geus ngomong poare jasa carita lalaunan kurang ngaji teh aja geus kolot memaca kitab geus remeng-remeng maju ngajelaskeun geus remeng-remeng ieu mah tinggal praktek bae teh model kos kitu teh praktek deuk jadi wali teh kos kitu praktek deuk jadi wali teh kos kitu urang keur make sendal nu bagus harga bangsa sekitar 500.000 ya adi urang kaji kenal bagus amat kayak gitu dia itu bangunan atau mah anyar si hayang emang hayang Indonesia mana nu gula mah hargana ngan 25.000 ya nu ieu nu aing 500.000 pake kos ya ka dia nu 25.000 eta geus hebat tak kos gitu teh angan coba di pasar kemis hiji wala ya hiji aja wala eta karena hebat eta ilmu wali teh kos gitu tah artinya urang ulang ngomong wali beta ulah pakai udeng disebut wali lain disebut wali maki coba ya kiai pakai udeng
Waalaikumsalam kapangi di jalan kurang sebenarnya tuh kiai nyalateun oh itu barusan sorbanna bagus amat gitu kunaon di munjang kula bae los yang sia tah iya tuh aing mah make sorban sote mah aya bae ngan isi hayang mah tah isu gantiannya kiai oplo tau kos gitu nu rada bagus gantina tah ojol ngaranna henteu ka dipake kita Taki Ahmad khairun Taki Ahmad keistimewaan Ki Ahmad khairun teh hiji nu sok didongengkeun ku Abah hiji bae jelema keistimewaanna mantak make bajuna naon bae cenah pernah ka dieu make baju hejo daun cau jelema kolot make hejo daun cau jajangkung gede pan ngaji ka dieu poe Minggu teh di Abah make baju hejo ku Abah teh ditanya wa bajuna hejo amat sajadah lain gitu atuh lain teu dipapantes cek almarhum cek Abah teh atuh uwa mah kumaha ayana bae nu uwa nu itu aya anu menta dibikeun ojol jeung ieu atuh los jadi diojol ku batur nu uwa na dipake ngana dibere eta set atuh dipake bae geus eta bae nya mah kaya deui nu mere set lain ngarep-ngarep nu mere mun aya nu mere itu dipake ye dibikeun teka istimewaan teh kitu bae jadi mah teu puguh warna teu puguh potongan teu kumaha ayana bae kaya deui nu mere dipake ye dibikeun jadi hiji kaistimewaan teh eta bae jadi jana bageus teu neuleuh kieu teu neuleuh kitu aya batur hayageun bikeun ieu pake kadang-kadang leutik teh kieu kajen geus kieu bae leutik teh atuh ayana eta teh hese diturutanana teh kos gitu maca kitab bababat kumu di al-mukarram di muludan al-mukarram al-alim al-alama al-fadil as-sah beak kabeh geus watu irungna beukah babari teh mah ilmu kos gitu mah tanu hese teh eta ketika batur hayang ngeunduh urang ojol jeung nu jore los ketika batur hayangan pakaian orang cerita pakaian tah eta karak hese ilmu wali teh kos kitu masyaallah insyaallah teh mah masih keneh nyaritakeun tentang kisos panjang lalakona ye kisos bari jeung teu dilaksanakeun kajian guys kaya mah kamari tah rancangan undang-undang di DPR atuh kisos-kisos asupkeun saya jelema nu korupsi lebih dari 100 juta geus potong beheungna tuh DPR dipotong kabeh DPR-an di Indonesia sepi kapotong kabeh nah Mujabul Amdi Al-Qawadu dina ngabunuh teh aya anu amdin aya anu sibih amdin aya anu khoto di awal geus dicaritakeun artina amdin ngahaja artina sibih amdin teu ngahajangan kos nu ngahaja sarupa jeung ngahaja nu katilu ngabunuh khoto kasalahan tah ieu deuk dicaritakeun hukum-hukum nu nerap kana masing-masing nu tadi kuari lamun ngabunuh ngahaja kumaha katamtuan menurut agama menurut syariat Islam cek di dieu Mujabul Amdi Al-Qawad ditetepkeun diwajibkeun terhadap pembunuhan nu motifna ngahaja adalah qawad teh kisos dibahasakeun qawad teh tina qad nungtun mas maksudna sebab jelema nu endek dikisos teh dipandian ganti kostumna sanggeus sakitu ditungtun tak tina bahasa nu sok ditungtun teh tadi endek dikisos geus bahasa kisos teh dijadikeun bahasana qawad
Zaid ngabunuh Ki Umar ngahaja tak eta teh motif pembunuhan Ki Zaid terhadap Ki Umar ngaranna Qatlul Amdin menurut aturan syariat Islam eta adalah kudu qad qisos paehan deui masyaallah kumaha kuerimun moal dikisos dek digantian bae ku diat negosiasi antara keluarga Ki Umar anu terbunuh jeung Ki Zaid sebagai pelaku idinya bisa disidangkeun sanggeus tadi disidangkeun andai kata keluarga Ki Umar teh bisa ngamanggakeun ieu mah teu kudu dibunuh deui pelakuna yakni digantian ku bayar ngaranna diat tah wadiatu badaluna inda sukuti bayar diat ke bakal dicaritakeun kisosna kumaha diatna sakumaha ieu mah kakarak nyaritakeun ketentuan hukumna rapih bab kisos teh geus urang ti mimiti nyaritakeun soal kisos datang ka kuari ya datang ka kuari geus rapih jasa nu sabenerna mah mun ditanyakeun kuari ka kolot-kolot ti mimiti ngaji datang ka kuari mun ditanya nu bisa balik nu teu bisa teu meunang balik asana loba anu teu balik geus diparak bae geus ieu mah iki mah heula keur SD teh kali-kalian nu bisa balik masyaallah nikmat senang teh balik teh nyanyi Garuda Pancasila can nu bisa ti heula balik ngeunaheun teh kos kitu kuari ge mun ditanya ya bab kisos tanyaan saurang-saurang mun bisa balik mun teu bisa cindekem di dieu asana loba anu cindekem kiai kula mah teu kudu ditanya deuk cindekem bae ulah ditanya deui cek dia ulah ditanya deui kula mal balik-balik kula mah geus dieu bae hese ilmu Allah mah nya masyaallah hartina ilmu Allah mah kos sakumaha cai di daun talis teu meunang pake maksiat dedeleuan dedengan komo kurutag kerteg Quran eta paling babari ditalarna Quran mah tapi paling babari deui eueuh babari ditalarna Quran mah tapi kaluarna babari deui asal dedeleuan salah da Quran mah aju bae leupas kamari urang geus katalar sabihis barabbikal alal ladzi khalaqa fasawwa wal ladzi qaddara fahada wal ladzi akhrajal mar'a faj'alahu gusaan ahwa geus talar keluar bae neuleuh susu simba oh gede amat sabihis barabbikal sabihis barabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq khalaqal kamana isi budak asal neuleuh susu gede kitu pasti bakal ada suka segitu beta Quran mah teu beurang salah deuleu denge sarua bae ya Allah ya Rabbi alar deui ke urang sok geura komo ikra hese geus ikra iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq kunaon ya awak aing jadi kos kieu atuh tadi horeng neuleuh nu ngongkong lamun neuleuh nu ngongkong haji peureum mah masalah ieu barang aduh budak setik deui tah yo atuh ditelek-telek berarti tah mah eta urang teu karasa di dieu neuleuh otak urang ragag sababaraha ayat kuseri ngahaja-haja urang seserian cacalakakan leungit ilmu Masya Allah karim dayalah wadiyatu badalun inda sukutihi diat jadi gaganti ketika gogor kisos
setelah disidangkan kedua belah pihak antara wali majni alaih Umar jeung Jani sebagai pelaku Zaid, sidang nah iya akhirnya udah nggak apa-apa, nggak usah dibunuh lagi, asal bayar saja diat ngaranna. Diat eta bisa digunakan setelah diputus hasil daripada sidang. Tapi kaulina haduhuma bubaman cek dina kaulna haduhuma salah sawijina qawad jeung diat secara samar mangga teh teuing walal qaulaini nuturkeun sakumaha netepkeun sakumaha dua qaulil wali menang kawalina pun ngampura ala diati atas diat bae digari ridho jani tanpa ridho jani pokokna mah ieu mah geus ditekan bae diat walaupun si Jani teu suka menang teh seperti kitu. Masya Allah waringanan ya ilmu perkisosan pohara syariat ya Allah ya Rabbi. Negara mana kuari nu make gaga kisos Arab pasti kene. Di mana deui terus Timur Tengah hampir masih kena make kisos. Malaysia ge kitu geus aya keneh aya seetik make kisos. Di Indonesia mah teu puguh. Aya nu misti dikisos henteu, aya nu henteu dikisos, misti teu dikisos dikisos. Sebab di urang mah teu boga kedudukan hukum jelas. Kumaha perintah ti ditu ge dikulon. Cikulon gitu. Jadi negara orang mah aya di luhur Curug Kulon. Sedih. Nu mentek jelema nu pernah milu berjuang memerdekakeun negara Indonesia. Anu pernah berangkat perang di medan laga di Indonesia. Diseret jana ku Belanda. Kemudian dipenjara jana ku Belanda. Dipiceun jana. Tapi tetap masih kadang ngelawan ke Belanda demi kemerdekaan bangsa Indonesia, negara jeung bangsa. Nyala perang demi bangsa jeung negara. Tahun 45 merdeka, bunga luar biasa. Terus Indonesia mantap, begitu jadi orde baru, bangun seserian hirup di negara orang, diasupkeun deui musuh ka dieu kekerot kolot urang. Cuman teu berdaya, ku tolol teh. Nyana nyarekan ka camat, goblok si camat, goblok si bupati. Aing diseret diserang datang ka Tangerang demi bangsa Indonesia, demi negara Indonesia. Hai sia wae. Goblok sia. Nyana mah neuleuh bupati teh hareungas geus teu kicep-kicep. Asalna Belanda mah. Asalna Belanda. Keur ieu aing diseret ku Belanda, apa bupati bae ku aing diseret gitu. Ngan teu puguh teu karuhna naon aing nyeretnyana. Ngeuleuh gubernurnya geus gergeteun, ngomong ngeuleuh gubernur cewek mah. Geus gergeteun jasa. Geus sayang nyekel bae ka susuna. Dikarepkeun. Tadi aki-aki tolol bro. Masyaallah. Jadi eta bangsa pejuang-pejuang nu area keneh kawe ngomongna ge geus parah, hareunges jasa. Hareungeseun jasa. Ya Allah, ya Rabb. Urang lamun neuleuh ka tukang, pohara jasa. Kuari, ya Allah, ya Rabbi lu calece. Nu deuk jadi DPR, kuari anu teu berpendidikan. Nu deuk nararaekna nu bangsa kararitu. Ieu teh pandek nyekelan negara, deuk ngolah negara. Orok deuk jadi DPR. Orok. Jelema nu hitut dage teh nyahoan bau deuk jadi DPR. Gitu keneh jadi lurah deuk kumaha ieu negara cak saha lain cak kula tuh cak nu berjuang perih aing baheula memperjuangkeun negara nyeri aing baheula ngalawan penjajah kunaon atuh sia kuari kos kieu sekarang itu bae gana Masya Allah urang lamun balik deui ka tukang kamari bener oh Masya Allah karim sugan teh merdeka cek kana geus orang teu bisa ngisian kemerdekaan teh. Mendingan dijajah deui cenah ku Belanda. Paraehan abak teh jelema nu kos kararitu.
gitu. Tetapi tetap urang mah jaga diri urang, jaga negara urang, sabisa-bisa urang supaya urang salamet di dunia wal akhir. Mantak urang ngaji ge. Oh, jadi jauh. Karena kebenaran cek agama kudu urang mantap supaya mantap. Kemudian walalawali lawat laqala babal mazhabul ladiyatan teban saguma gaulan awal bahwa ketentuan nu ngabunuh ngajat teh kudu dikisos ande kata ngahampura eta teh nurutkeun cek mazhab ladiyata teh kudu diat mun bebas-bebasan mah walau apa lamun ngahampura walina ni diati tina diat lago tapi tetep laga pangampurana tetep bae mun teu dikisos diat teu bisa diat diabaikeun tetep bayar diat bae cadang ngahampura bae teu kudu bayar teu bisa tetep kudu bayar bae walau laku badahu menang kawalina deui ngahampura sabada dilagakeun afuna alaiya terhadap diat walau apa lamun teu mangahampura ala ghairi jinsi diati kana teu jenis kana lain jenis diat sabatain qabila jani lamun narima jani anu ngabunuhna wa ila lamun teu narima tu pala maka henteu tetep wala yaskutul qawadun tegugur qawad bil asohin teu cekaol asoh aya mah dipanjang-panjang ge bakal akur jeung nu tadi. Jadi kesimpulanna mah tetep wajib kudu dikisos mun teu dikisos wajib diat. Andai kata geus teu kudu diat-diat acan teu bisa tetep kudu diat bae kesimpulanna mah kitu bae mun teu kisos diat mun teu diat kisos ge lumpat kana diat eta setelah disidangkeun kedua belah pihak walaisa al-majur wallahu a'lam bissawab.